Kunaon di kos mana sih sedih? Teu apa di berat didinya. Teu apal naon? Pan aki urang teh maot tadi. Innalillahi. Nu bener sih teh Kosim? Heeh. Pan aing iraha ieu teh. Tadi isuk. Pan peuting ge anjir salat berjamaah keneh jeung urang anjir magrib teh. Innalillahi umurnya euy. Oh berat. Pan Kosimnya anggar sedih dengan berat kepikiran wae. Nya wajar atuh manusiawi ai sedih mah atuh. Keun ae tong jadi pikiran kos ye. Najan manehnya osok budak badog anjir di kebona ngalamangah ngalajamu batu. Keun ae atuh da incuna ieu, ye anguran mah kieu. Didinya doakeun. Nya aki maneh sing dicaangkeun di lebet kuburna. Amin. Ditampi iman Islamna, Amin. ditempatkeun di sisi Allah anu enah. Amin. Tah kitu anjir ya tong berlebihan sedih mah teu meunang ku agama oge nu berlebihan teh. Tapi anggar berat. Kosim nu pake pikiran teh nya. Meureun ugal isu Kosim capek anjir kudu nyelah. Anjing. Dibabad wae ku aing gitu ieu beheungna anjing si Kosim. Si Aki naon anjir? Laki motor nu Kosim. Astagfirullahaladzim. Ampun teuing. Aing kana sreuwas. Situ tong make jeung jadi sedih, situ jadi pikiran, bae situ kadar ge nyelah situ. Pi omongeun si Kosim sugan teh akina anjir. Hah, aya-aya wae ieu anjir ya. Balingbing.